pusing kos tuh jeung bapaknya di saung tuh. Ayo. Aya naon Cecep? Ujang. Gandeng bos, geus gandengan ke bawah mana? Barang-barang ayo. Ayo. Terus jalan Bang. Ya anak lain kita aja kali. Tuh, beneran. Bos. Ayo. Bos, mana daman bapak mana mah tadi pada orang nyambut mana? Yo Cep, urang gitu nyaho. Ieu ge bisa diomelan soalnya tadi di tengah jalan sawah. Aduh, man pusing bek. Ka bapak mana ulah mah. Nya, Iya, nya. Oh, jalan kanan mah nya ke bapak urang. Bos, pas di mana? Di tengah jalan sawah kalau memangkatan. Ampura Pak, tadi babaturan nu neang ulin ke saung. Sa baturanna si Ujang jeung si Cecep, Pak. Tangan ayo. Budak nangkus. Tuh Pak, budak Pak. Dua, si Ujang jeung si Cecep.